Rong disebut orang babakan kaleraing. Lamun teu bisa mehan gitu. Demi Allah aing mah. Dodet ku aing. Anjing nalah eta naon sia. Sorry beh. Maaf aing Doh. Goblok ngadopak sia rupak aing. Antep payangna kumaha? Di mana orang teh? Di mana tuh? Coba kayak di mana sih? Seperti ini orang teh. Pan ini. Pakai disebutkan di mana selalu. Ini awana ka gunung. Jauh-jauh ka gunung. Teh eling balik pantai teh tuh. Mending hees demi Allah aing mah. Waya kiamat tong make ka gunung menyeri-nyeri awak hees kekepan pamajikan. Oh bener. Mehena. Ada bosan pamajikan batur atuh. Siap bae tuh. Demi Allah Pamajikan batur semua. Ngeunah demi Allah kekepan pamajikan batur teh sensasi reuasna beda. Pasti. Ulah. Udah tak ulah. Dengan mun kapangi genyur, aduh leda aing barena oge. Resiko eta mah. Resiko eta mah. Jangan bos berat. Ulah. Mabok sih tak mabok. Mabok gua paingan atuh. Aing mah. Bejana cenah penambang gelap ya kodaran demi Allah bikeun ka aing kieu ku aing sia teh mabok ame wani mehanana anjing demi Allah di lemah di babok pan moal inget naon rong disebut orang babakan kaleraing lamun teu bisa mehan gitu demi Allah aing mah dodet ku aing. Anjing nalah eta naon sia. Sorry beh. Maaf aing Doh. Goblok ngadopak sia rupak aing. Aduh. Sorry euy. Lieur demi Allah aing mah. Dunya kot kata daek cicing kieu. Rasa maneh Eta da sia mah mabok atuh da. Ngehanetan bos demi Allah. Heuh tak ulah kitu sia teh. Maing lah. Ulah nyodoan teh bener ngewa. Hirup-hirup aing nu mabok aing nah make pipilueun kana urusan aing. Pokona masuklah. Ulah mikiran aing da urang mah geus kieu hirupna. Pikiran mah anak jeung pamajikan maneh bisi teu kabere parab bisi teu kabere dahar pikiran da aing mah geus kieu buktina aing mah demi Allah aing mah lain maneh beak sabaraha botol naon nginum 3 botol arak naon orang tua anjing telepon kata unyang anjing wae sia teh cipas mahal teuing bos mahal teh teu kabedag berenang topi miring tara make topi da geus sidik gudugul aing mah vodka teuing teh nyaho mun podol mah nyaho aing Minum naon sih teh? Teh kotak bos. Nah, rek mabok kumaha? Manya teh kotak mabok sih teh. Pan oplosanana jeung ti kotok anjing sih teh. Gelo sia mah. Begitu. Demi Allah pahang euy. Banyak pasti ari kitu. Yang aman ku polisi oge mah dicerekan. Aman aku mah teh aman. Sok batur mabok orang tua naon nu kali itu arak aing mah mabok nu kitu mah dicerekan bos demi Allah.
ditanya oke mabok naon sia teh ti kotok Pak paling seuri Oh bener. eueuh dina undang-undangna mabok di kotok make jeung ditewak narda ngomong nah sudah meni nah jempe wae sia teh Gara-gara jam pasipat udah tadi geng ngomong. berbeungeut jiga gehu teh Gehu udah lain kos du kasep kasep aing mah rasana mah kasep. diuk diuk alam mangga linggih naon anjing linggih oh cuman aing nagih sorry sorry aduh pusing aing demi Allah Allah Aduh, dan gitu tuh. pingkean ya lamun hayang tuak dewak kitu heug nepi ka beres nepi ka akar-akarna Sing beunang lebih ke akar-akar. naon eta penambang gelap demi Allah aing mana bakal tutuluyan kieu jeung kieu Oh, pasti. ayeuna nu gawena ditarewakan bosna teu Tah eta. anggar demi Allah aing mah bosna tah make otak tah ieu lain sabotak-botakna demi Allah aing aya filosofina nu kieu teh filosofi kumaha dengekeun ku encep-encep kabehanana di dieu nya Abang nu mabok. lamun jelema botak di tengah kahareup eta jelema teh pinter kana masa depan ya lamun jelema botak di tengah ka tukang eta pinter kana sejarah ari maneh botakna kitu aing mah urut gering panas demi Allah aing mah jang naon make jeung ngomong kitu mah kumaha aing we anjing sia sira-sira aing barina ge pokona mah uruskeun we hulu sia kayaknya diuk diuk nitah anjing emang sia bapak aing goblok Oh, tuh tadi. hai diuk cenah diuk sia macam-macam sia macam-macam demi Allah sia diuk sia bos demi Allah sia deuk mah heuh anjing lah namanya diuk aing goblok cenah Beda kusian. demi Allah mungsrat bibirna teh leuheung lamun teu bau jengkol mah Jebrot. kuna naon aing mah Asian mah teh ku geuleuh ku bau jengkolna aing mah demi Allah Bau sieun ku pahang. keur beungeut jiga jama roti teh sia lain samaruk manehna teh kasep we sasoranganna Heeh. Ka batur ngahina ngada serangan. geus karupuh sarea 100 ulan aya.